Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui tepang lawung deui sareng simkuring dina lalakon anu nuju mamprang, nuju ngaduk-ngaduk emosi jeung keteg jajantung urang sadaya. Carita panyambung nyawa tiki marawi anu mawa urang kana jero rusia batin manusia dina lalakon Mustika Daun Jati Tanpa Urat dina bagian kalima. Nyamun kamari dina bagian kaopat urang parantos ningal sajarah anu matak muringkak bulu kalong dipanto gerbang lembur sungsang sadana. Dina nalika jangkar moral Kisura pateuh akibat ningal pamujaning hatena nyaeta nyiningsih disered sacara kasar ku si Jalu. Kakuatan liar tina Mustika Daun Jati Tanpa Urat parantos hudang sacara absolut mutlak. Panon Kisura robah jadi hejo pekat sautuhna. Awakna ngalayang kulitna ngabatu jiga kulit tangkal jati heubel. Muntahkeun getih hideung barijeng wangi jati purba. Ayeuna kumaha kalanjutan eta keteg di pekarangan luar lembur sungsang sadana. Naha juragan wirya jeung kinaon bakal hasil mawa nyiningsih atawa maranehna kalah kalebur di amuku siluman jati titisan Kisura. Mitra kaum dangu supados teu nyangkolong kana waktu sumangga urang kersakeun sasarengan wilu jeung ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kacarios hawa di pekarangan luar lembur sungsang sadana dadak sakala robah. Jadi bayeung yang anu teuing ku panas. Najan kabut bodas masih kene muter di sabudeureun dua tangkal jati raksasa. Tapi eta hawa panas teh aneh pamiarsa. Sabab unggal-unggal kulit urang nincak eta hawa aya rasa nyeureud tiis anu nembus kana sumsum balung. Awak Kisura anu geus ngalayang satombak tina luhur taneuh teh mawa tekanan spiritual anu kacidarosana. Cahya hejo pekat anu kaluar tina dua siki panona bener-bener mencrong seukeut. Lir carangcang tihang panyiksa anu siap nyebet batin saha bae anu wani nangtung di hareupeunana. Urat-urat jero dina ti korona ketuk-ketuk gancang milu nyerep sesa kamanusaan anu aya dina jero nadina. Si Jalu anu bieu keneh keur nyered leungeun nyiningsih langsung ngadegdeg parah. Tuur pamuda jawara pasar eta ngadadak leuseuh kawas lolos tina impian buruk. Leungeun kencana anu tadi pageuh nyekel tak-tak nyiningsih teh ngadadak baal leupas kitu bae sacara organik. Kinaon? Tingali eta si Sura ki eta lain manusia deui ki. Aduh panona eta. Aduh ejok kabeh. Aduh. Si Jalu ngajerit bari mundur. Bedog panjangna anu tadi dicepeng sombong teh ayeuna mah ngageter nepi ka pating keletek bentrok jeung geulang beusi dina leungeunna. Si gendol oge anu dedegana anak keker jiga munding leuweung harita mah katingali parut-parut dina raraina teh pias lir tiwuhan. Manehna nyumput di tukangeun tak-tak juragan wirya anu oge sarua keur nahan napas bibirna anu balap gajih teh ngadadak kaku. Astagfirullahaladzim eta Sura maneh eta teh aduh si Sura eta mah wawa setan naon eta ti paseureut. Juragan wirya ngaharewos. Sorana ipis pisan leungit ka bawah saurang bandar taneuh anu biasa marentah sakabeh lembur ku kakuatan duitna. Nanging di antara sakabeh jalma anu keur soak jeung rampang reumpeng ngan ukur kinaon anu masih kene bisa nangtung ajeg. Najan panon kencana anu buncelik teh
Mureleng pinuh ku rasa waspada anu kacida jerona, kinaon gancang ngangkat dua leungeunna Ramona anu paranjang tur kuku-kuku hideung teh direnggangkeun ka hareup, mapatkeun benteng gaib tina sesalawon hideung milik Raja Getih Cemani. Wirya, Jalu, Gendor, awas ya, mundur maneh kabeh, tong sembarangan ngalengkah. Ceuk kinaon bari ngagorowo, sorana parau tur jero pisan. Si Sura gelo, jangkar hatena bieu, potong, pateuh ku sabab maneh nyeret pamajikanana. Ayeuna kakuatan mustika daun jati tanpa urahan, keur ngawasa sagemblengna batin manehna. Lamun urang nara fisik ayeuna kakuatan daun eta bakal manggil topan daun garing anu bisa nyekek awak urang jadi lebu. Mundur sia teh. Mundur. Nyining sih anu parantos lelepas tina cengkraman si Jalu. Gancang ngorondang mapai taneuh garing. Sanajan tuurna babari baret ku batu karang leutik, manehna teu merhatikeun rasa nyerina anu aya dina pikiranana ngan saukur anakna anu keur ceurik histeris lolong seran dina panyorangan samping. Kang Sura nyebut Kang, ya abdi ningsih anak urang salamet Kang. Tadi canda ku batur sing eling Kang, Gusti Nu Maha Agung. Nyining si ngajerit, sorana dareuda nyuuh dihandapeun suku Ki Sura anu keur ngalayang. Bisikan tulus pacampur jeung Cipanon nyining sih anu ragrag kana taneuh teh dadak sakala mawa pangaruh anu gede para mitra. Caya hejo pekat dina panon Ki Sura, sakedapan semu surem, awakna anu tadi teuas jiga batu jati teh ngadadak ngageter parah. Semburan getih hideung kadua kalina kaluar tina bibir Ki Sura. Mawa aroma wangi jati anu beuki teuas nembus hawa peuting. Ningsih, Ki Sura ngagerem, sora lapisanana mimiti luntur saeutik. Nembus sora aslina anu keur nahan kasakitan atanapi kanyerian anu kacida dahsyatna. Jajantungna ketuk-ketuk rosa pisan jiga rek ruksak tina jero dadana. Akibat benturan dua energi anu silih lawan antara amarah dendem jeung rasa melangkah kulawarga. Awak Ki Sura teu kuat nahan kakuatan daun. Manehna lalaunan turun nincak taneuh, terus labuh bari deku. Dua leungeunna nungkup sirahna anu asarek beulah. Kinaon anu nempo momen eta langsung nyepeng tak-tak Juragan Wirya sacara kasar. Wirya, ieu kasempetan urang pikeun mundur. Si Sura keur runtuh batin aku kakuatan daunna sorangan. Lamun urang tetep di dieu urang bakal kalengitan kabebalan. Ayo urang kepung lembur ieu tina batas luar Raja Bumi. Isukan supun nalika batina geus bener-bener rusak, urang laksanakeun taktik anu kaduana Sura. Ya bener. Ayo urang mundur. Gendor, Jalu bawa kabeh pamuda. Mundur ke batas pasir. Juragan Wirya marentah bari rurumpahan lumpat pangheulana. Dituturkeun ku si Gendol, si Jalu jeung belasan pamuda bayaran anu geus leungit sumanget jajagona urut nempo panon hejo Ki Sura Mitra, rorombongan Juragan Wirya jeung kinaon teh kabur ninggalkeun pekarangan gerbang Sungsang Sadana anu ayeuna mah ngan saukur disimbutan ku sesa kabut beureum pias anu mimiti luntur kaganti ku kabut bodas anu murni ti desa. Mitra kaum dangu, dina kayaan sora lengkah suku anu abreg-abregan ka jero imah, reketna lantai papan jati jeung sora iteuk awas ti aki guru reksa nudi katokeun kana lantai tok. Yalah, bantu kuring manggul si Sura. Enggal bawa ka jero saung pusaka deui. Ulah antepkeun awakna nempel kana taneuh luar leuwih lila. Sora aki guru reksa ngagedur pinuh ku parentah anu teuas, leungit sifat rineh anu biasa nembongkeun tina kerut wajah sepuhna.
Kang Jalal anu layak layu awakna parantos pinuh ku baret getih urut tarung di panto gerbang teh gancang lumpat manggihan Aki Guru Reksa. Sanajan napasna ngahegak teas jeung leungeun kencana baret panjang ku sabetan parang si gendol, tekad pamuda satia ieu henteu luntur saeutik-eutik acan. Manehna bareng jeung Aki Guru Reksa ngangkat deui awak Ki Sura anu ayeuna mah geus kaku parah. Kawas gebog cau anu geus boga kulit tangkal jati. Nya maranehna asuk deui ka jero saung pusaka lembur sungsang sadana. Di jero roangan Aki Sumanta keur calik bari nyuuh kana bilik awi. Raraina pias pisan tur sesagetih dina bibirna geus mimiti garing. Anjeunna neuteup ka Ki Sura kalayan rasa melang anu jero pisan. Aki Guru, nah si Sura masih bisa ditalungti. Aki Sumanta nanya, sorana parah tur ipis pisan. Urang kudu nyoba Subanta, tapi ayeuna kaayaanana geus beda. Aki Guru Reksa ngajawab bari nunda awak Ki Sura dina luhur amparan matras anyar. Yalal, cobi itu bang cokotkeun anyaman bambu koneng di rajah anu aya di juru saung. Urang kudu ngisolasi awakna dina jero kandang rajah salapan. Kang Jalal gancang mitra ngasupkeun leungeunna ka juru ruangan. Mawa sahiji anyaman bambu koneng anu kacidak kandelna, anyaman bambu ieu teh lain anyaman sambarengan. Lain anyaman sembarangan pamirsa. Tiap-tiap sela bambu atanapi haur koneng teh parantos ditalian ku benang kawung hideung anu geus dirajah ku doa-doa kasucian para wali baheula. Harita awak Ki Sura lalaunan dibungkus dilingkung ku anyaman haur koneng eta tina ujung suku nepi ka lebah dadana. Nyisakeun sirah jeung ti korona anu masih keneh nembongkeun urat-urat hejo mistis. Barang eta anyaman haur koneng nempel, sora german leutik tina jero ti koro Ki Sura kadenge deui. Tapi cahaya hejo dina panona anu keur peureum teh mimiti bisa ditahan ambeh teu kaluar deui sacara liar. Aki Guru Reksa diuk sila. Dua dampal leungeunna dicepengkeun kana tarang Ki Sura anu geus teuas jiga papan jati. Anjeunna ngarahuh panjang, panon herangna neuteup ka Nyiningsi anu keur ceurik bari nangkep anakna di juru bilik. Ningsi dangukeun kuring sacara jero. Aki Guru Reksa ngomong sorana anca tapi mawa hawa tenang anu nembus batin Nyiningsi. Salaki maneh beuting ieu parantos salamet tina tahapan amukan kahiji. Tapi jaring bambu koneng ieu ngan saukur bisa nahan kakuatan fisikna bae. Batina si Sura ayeuna keur asup kana fase panyucian anu kacida beratna. Mustika daun jati tanpa urat teh geus mimiti ngaluarkeun rusia sajarahna tina jero batin salaki maneh. Nyiningsi ngusap cipanonna ku ujung samping sarungna. Rusiah naon Aki Guru, nah eta daun teh beuting ku tega nyiksa salaki abdi anu salila ieu ngan saukur jalma alit. Para mitra kaum dangu Aki Guru Reksa neuteup ka Aki Sumanta mere kode ku sirahna ambeh Aki Sumanta milu ngadengekeun. Anjeunna lalaunan ngusap jenggotna anu bodas panjang. Ningsi, Sumanta jeung maneh oge Jang Jalal dangukeun sajarah anu salila ieu dicaritakeun ku barakolot baheula tapi can pernah dibuka dina kitab lembur baheula. Mustika daun jati tanpa urat anu dicepeng ku si Sura teh sabenerna lain ngan saukur hiji lambar barang pusaka sembarangan. Barang eta teh nyaeta lambaran kahiji tina 3 lambaran daun jati purba paninggalan zaman kerajaan Burak di Pasireungit ratusan tahun katukang. Aki Guru Reksa neuteup deui ka luhur hateup saung.
Panona jiga nuker nempo implengan mangsa puluhan tahun katukang. Mangsa carita ia mimiti ditulis ku getih jeung hawa sarakahna manusia dunia. Baheula dalika kerajaan Hebel di lemah Pasireungit can burak runtuh ku perang sadulur. Aya saurang raja anu kacida wijaksanana, tapi boga 3 urang putra anu silih boga sifat beda. Aki Guru Reksa mimiti carita. Sorana miring kawas sandiwara radio klasik anu mundel kurasa. Putra kahiji boga sifat agul jeung dendam. Putra kadua boga sifat sarakah ku dunya. Jeung putra katilu boga sifat suci tur ikhlas ku kaayaan jalma leutik. Sateu acan eta raja wafat, anjeunna parantos lungsur ka puncak Pasireungit. Mapatkeun doa kanu Maha Kawasa pikeun nyiptakeun 3 lembar daun jati tina tangkal jati pangkolotna di leuweung ngelarangan. 3 lembar daun eta dijieun tanpa urat. Lemes kawas sutra herang kawas emas tur boga kakuatan anu bisa ngarobah takdir dunya. Daun-daun eta dijieun salaku cermin batin pikeun nguji sifat 3 putrana. Aki Guru Reksa ngareret kana dampaleungeun katuki Sura anu masih kene ditalian ku anyaman bambu koneng. Daun anu dicepeng ku si Sura ayeuna nyaeta lambaran kahiji. Daun anu nguji sifat dendam jeung amarah. Daun ieu boga sifat unik ningsih. Manehna bakal milih inang anu boga batina anu tatu, ya hirupna dihina, dikolongan, tur dikosongkeun ku kaayaan jalma leutik. Daun ieu mere kakuatan kekebalan, mere kakuatan mistis anu gede. Tapi sabenerna manehna keur nanyakeun kana batin inangna. Naha maneh bakal ngagunakeun kakuatan kuring pikeun balas dendam ka jalma anu ngahina maneh. Atawa maneh bakal ikhlas masrahkeun takdir maneh ka Anu Maha Kawasa. Astagfirullahaladzim. Aki Sumanta ngarahu. Leungeun kencana anu ngadeg-deg nyekel dada. Janten si Sura parantos milih panto amarah bieu di panto gerbang Aki Guru. Benar Sumanta. Aki Guru Reksa unggek sedih. Nalika si Sura nempo si jalu nyeret nyining sih batin si Sura henteu milih rasa pasrah. Tapi milih rasa amarah murni pikeun balas dendam ka Juragan Wirya jeung baladna. Rasa amarah eta nu janten jembatan pangberatna pikeun ieu daun asup leuwih jero kana tulang sumsumna. Ural hejo eta teh sabenerna akar dendam anu keur tuwuh mapaina dina. Nyining sinang karak panona murelem deui ku Cipanon. Janten upami Kang Sura tetep boga rasa dendam ka Juragan Wirya eta daun moal bisa lepas tina awakna Aki Guru. Benar ningsih. Aki Guru Reksa ngaharewos panona herang mencrong. Hiji-hijina cara pikeun ngalakukeun ritual Raja Pamunah anu sampurna nyaeta si Sura kudu boga kasucian batin anu murni. Manehna kudu bisa ngalepaskeun rasa dendamna ka Juragan Wirya. Manehna oge kudu bisa ngampura sagala rupa panghinaan urang lembur baheula. Lamun batina masih kene pinuh ku getih amarah, ritual urang isukan subuh moal saukur gagal, tapi bakal malik maehan si Sura secara tragis. Anjeunna malik ka Kang Jalal. Jalal, kumaha kaayaan di luar? Nah maneh ngarasakeun hawa aneh tina perbatasan lembur. Kang Jalal unggek bari ngusap baret getihna dina leungeun kencana. Aki Guru, nalika kuring tarung bieu, kuring nempo pasukan Juragan Wirya mawa lawan hideung Raja Getih. Hawa di luar ayeuna karasa bayang yang pisan Aki. Sora jangkrik jeung manuk buuk peuting asa benar-benar leungit tina sela-sela tangkal jati luar. Ieu lembur jiga keur dikurung ku lautan hawa jahat. Aki Guru Reksa paromana robah jadi seureupna. Eta teh siasatna kinaon? Manehna parantos nyaho yen urang keur ngisolasi si Sura.
Inaon moal cicingan penting ieu manehna pasti bakal ngagunakeun teluh angin tina batas luar rajah bumi pikeun ngaudangkeun sesa amarah dina batin si Sura ti kajauhan. Urang kudu sayaga Jalal. Peuting ieu bakal jadi peuting panyandungan anu kacida panjangna pikeun urang kabeh. Para mitra kaum dangu, hawa peuting di perbatasan lembur Sungsang Sadana bener-bener bayeung yang tur teuas harita teh. Di handapeun tangkal jati garing anu janten batas luar rajah bumi desa. Pasukan bayaran Juragan Wirya parantos ngadirikeun tenda-tenda darurat tina lawon terpal kuno. Obor-obor awi dipasang pating gurilap di sabudeureun perkemahan. Mawa bayangan-bayangan hideung anu pating luncat dina bilik tangkal. Juragan Wirya keur leumpang rurat reret di hareupeun tenda panggedena. Dua leungeunna dikesangkeun kana sarung sutrana. Beungeutna nu pinuh ku gajih teh beuki katingali awut-awutan ku rasa frustasi. Duit dina saku kantong jubahna geus mimiti ngorolok beak dipake pikeun mayar pamuda bayaran jeung jawara pasar tapi hasilna can aya pisan. Elol, Jalu. Juragan Wirya ngagorowok, sorana paro tur pinuh ku amarah saurang dudungan anu embung rugi. Si Gendol jeung si Jalu anu keur nagog deukeut durukan seuneu gancang hudang. Nyaketan Juragan Wirya bari sira manehna masih keneh di talian kulawon hideung rajah getih cemani. Aya naon Juragan? Aya parenta deui? Si Gendol nanya bari ngusap parang panjangna anu masih kene boga sesa getih Kang Jalal. Maneh nanya aya naon? Hah? Juragan Wirya nyepeng kerah baju si Gendol secara kasar. Duit urang geus beak puluhan perak pikeun mayar maneh jeung badan maneh. Tapi bieu di panto gerbang maneh kabeh kala kelumpat kaos hayam sayur we. Tempat panu si Sura. Kuring embung apal ya. Isukan subuh eta daun kudu geus jadi milik kuring. Lamun henteu maneh kabeh moal dibayar sesana. Jeung maneh Jalu bakal kuring laporkeun ka polisi lembur urut kajadian di pasar baheula. Si Jalu atuh paromana langsung tias. Manehna tungkul bari ngadeg-deg. Punten Juragan, punten atuh. Lain kuring sieun ku si Sura, tapi kakuatan daun bieu teh bener-bener lain ilmu manusia biasa eta teh Juragan. Bedo kuring bae nepi ka baret urut nahan hawa tiis napan. Lah, tong loba sandekok. Juragan Wirya nyiduh kana durukan seuneu nepi ka seuneu pating balesat. Ples. Dina kaayaan anu keur panas kitu mitra tina jero poek narungkun salak leuweung di tukangan tenda kurunyung teh kinaon ngalengkah lalaunan kaluar. Dina leungeun kencana kinaon keur nyepeng hiji padudan kuno tina tulang maung anu ngaluarkeun haseup hejo pekat bau menyan hanyir. Panon kencana anu bencelik teh mencerong seukeut ka Juragan Wirya. Wirya, cicing sungut maneh cicing. Sarakah maneh teh teuing ku murni. Nepi ka lolong ku kayaan gaib sia teh. Kinaon ngomong sorana anca jero tur mawa hawa tiris anu langsung nahan amarah Juragan Wirya. Si Sura ayeuna keur ditalian ku guru reksa di jero saung pusaka. Make anyaman bambu kuning raja. Maranehna keur nyiapkeun ritual raja pamunah pikeun ngalepas pusaka eta isukan subuh. Yansen kumaha atuh ki? Urang kudu narajang ayeuna oge. Juragan Wirya nanya panonna mureleng ku rasa saraka. Ulah kagabah Wirya, ulah. Lamun urang narajang secara fisik guru reksa jeung Subanta bakal ngagunakeun sesajimat palindung desa pikeun ngancurkeun pasukan urang. Kinaon seuri leutik, sora seurina matak puringkak bulu punuk jiga sora manuk bueuk nu keur nyaba bangke. Kuring parantos mendak kelemahan utama ritual maranehna. Ritual Raja Pamunah Guru Reksa meryogikeun kasucian batin si Sura. Manehna kudu bisa ngalepaskeun rasa amarah jeung dendamna ka maneh Wirya. Kinaon ngalengkahnya ketandurukan seuneu.
Manehna ngalungkeun sakepeul bubuk hideung tina jero jubahna kana jero seuneu. Bum, seuneu durukan teh robah jadi warna hejo pekat. Tur ngaluarkeun sora angin anu ngaguruh. Peuting ieu dina luhur jam 2 peuting nalika kayaan keur jep-jep simpe, kuring bakal ngawatek teluh angin pasir suren. Kuring bakal ngirimkeun sora-sora gaib, bayangan-bayangan panghinaan masa hebeul, jeung hawa dendam langsung kana jero batin si Sura tina kajauhan. Kuring bakal ngaduk-ngaduk batinna si Sura ampe rasa amarahna ka maneh beuki badag beuki panas. Kinaon neuteup ka Juragan Wirya kalian kilat licik anu kacida jerona. Lamun batinna si Sura pinuku amarah peuting ieu musti kadaun jati tanpa urat bakal ngamuk tina jero awakna sorangan. Kitu ge. Nya, manehna bakal ngancurkeun anyaman bambu koneng kuraksa, tur bakal nyarap sagemblengna sukma si Sura nepi ka si Sura tiwas jadi bangke karing isukan subuh. Nalika si Sura geus jadi bangke kakuatan daun eta bakal leuseuh, jeung kuring tinggal metik eta daun tina dampaleungeunna. Bangke napikeun masrahkeun ka maneh Wirya. Juragan Wirya anu ngadenge rencana Kinaon langsung seuri agul. Leungeun kencana nepak-nepak tak-tak Kinaon sacara bunga. Alus pisan Kinaon, alus pisan eta teh Kinaon teh sing goreng malain dukun dekok. Eta bener eta. Bener. Siasat anu kacida pinterna eta teh. Sorry nya Kinaon dah. Suka teh dukun dekok Kinaon teh. Keun bae si Sura modar jadi bangke, nu penting mah eta daun teh rag-rag kana leungeun kuring. Lahir batin kuring siap mantuan ki pokona geus tenang. Nanging pamirsa kaum dangu, Juragan Wirya anu sarakah teh henteu terang. Yen dina jero batin Kinaon anu oportunis, aya rencana sejen anu parantos disumputkeun sacara rapi. Kinaon sabenerna parantos nyaho yen lamun daun eta hasil direbut tina kayaan si Sura jadi bangke, kakuatan dunia anu bijil tina daun eta bakal tiasa dianggo ku manehna sorangan. Pikeun ngawasa sakabeh dukun di leuweung larangan. Ninggalkeun Juragan Wirya salaku umpan mati anu bakal dikorbankeun ka Pulisi Lembur. Silih tipu di antara dua antagonis mimitian tuwuh di antara seuneu durukan hejo peuting eta para mitra. Para mitra kaum dangu, waktu parantos nincak kana janari gede, mangsana sakabeh makhluk hirup kudu sujud dina panyorangan sare. Tapi di jero saung pusaka lembur sungsang sadana hawa simpete dadak sakala roba jadi medan perang batin anu kacida teu asna. Ki Sura anu masih kene didalian ku anyaman bambu koneng rajah teh ngadadak awakna ngageter rosa pisan. Kadenge sora urat-urat hejo dina ti korona teh ketuk-ketukan rosa. Nembus sora kulitna anu beuki teuas jiga papan jati. Dadak sakala tina sela-sela bilik awi, nyaeta bilik awi saung anu parantos ambiar bieu urut didobrak ku si jalu teh bijil hawa angin muter. Warna hejo surem anu mawa bau hanyir getih jeung menyan kuno. Ieu teh nyaeta serangan teluh angin anu parantos bieu pisan diwatek ku Kinaon tina batas pasir luar. Sora bisikan-bisikan gaib anu manglapis-lapis jeung gumeret dina hawa saung. Sura, maneh tukang alas suluh anu malarat. Maneh salila ieu ngan saukur dihina ku Wirya. Bales dendem Sura patehan si Wirya. Rebut tanahna, maneh bakal jadi panguasa pasir dunia. Sura. Sora bisikan gaib eta nembus langsung kana jero ceuli jeung jero batin Ki Sura anu keur pingsan. Akibat serangan eta batin Ki Sura anu keur tatu teh langsung kahudangkeun deui ku memori-memori buruk anu heubeul. Manehna jiga anu keur nempo deui kumaha baheula anak-anakna ceurik kalaparan kusabab manehna teu boga duit sapun acan.
Nempo deui kumaha juragan Wirya nyiduh kana hareupeun beungeutna nalika manehna mentang nganjuk beas di imah panggung babakan Sang Hyang. Wirya, kurang ajar maneh Wirya. Kisura ngajerit tapi halon. Dina gemana teh luhur pisan. Dua mantana teh ngadadak muka. Panon hejo pekat sautuhna eta bijil deui, cahaya hejona nembus langsung hateup saung. Kekuatan liar mustika daun jati tanpa urat hudang secara agresif akibat umpan amarah tina teluh angin kinaon. Nyawa Kisura anu dibungkusan ku anyaman bambu koneng teh ngalayang satombak, muter di luhur hawa saung Paramita. Krak krak, sora awas bambu koneng raja anu mimiti retak jeung potong hieum kekuatan daun jati anu ngagedur rosa Paramitra. Benang kawung hideung, jimata wali teh hiji-hiji mimiti pegat. Teu kuat nahan lonjakan kekuatan amarah Kisura anu beuki badag. Cahaya koneng anu nyalindung tina anyaman bambu koneng teh lalaunan luntur kaganti ku hawa hejo pekat anu mawa tameng angin topan daun jati garing di jero ruangan. Aki Sumanta anu keur calik kancang hudang tapi sesa tanaga batina bieu parantos ngajadikeun salira sepuhna leuleus. Manehna uta getih deui kana lantai papan. Aki Guru, telu angin kinaon parantos nembus batin si Sura. Jaring raja urat salapan urang parantos rajet Aki Guru. Aki Guru reksa gancang luncat ka hareup. Dua leungeunna diacungkeun ka luhur hawa. Nyoba nyepeng tarang Kisura ku sesa kekuatan batin spiritualna anu pangluhurna Paramitra. Sura sing eling Sura. Eta sora setan pasir suren. Ulah diturutan amarah maneh Sura. Mapatkeun asma Allah dina jero batin maneh kasep. Aki Guru reksa ngagorowok. Rarai sepuna parantos pinuh ku kesang badak kesang lembut. Dua panona herang mencerong nahan gempuran angin topan daun jati garing anu keur muter dina jero saung. Nyekek sababaraha bilik awi nepi ka ambiar janten puing. Nanging pamiarsa, Kisura geus teu ngadengekeun sora Aki Guru reksa bae. Batina parantos sagemblengna dikurung ku lautan amarah batin. Urut serangan teluh angin. Kulit dadana harita oge mimiti nembongkeun parobahan anu kacida pikasieun. Kulit dadana robah jadi teuas garing tur boga serat-serat jiga kulit tangkal jati heubeul ampir nutup sagemblengna lebah jajantungna. Dina kaayaan anu kacida meujeuhna kritis tur ampir leungit hareupeun kitu pamiarsa. Nyiningsih anu parantos nangkep anakna dina juru ruangan. Dadak sakala nembongkeun sifat pahlawan saurang indung jeung saurang istri anu satia murni. Nyiningsih masrahkeun anakna ceurik eta kaleungeun Kang Jalal anu keur sayaga di tukang. Jalal, jaga anak kuring Jalal. Lamun kuring peuting ieu kudu milu lebur jeung Kang Sura. Bawa anak kuring ka lembur cadas gantung. Nyiningsih marenta sacara teuas tur pinuh ku emosional layering anu kacida jerona. Nyiningsih lumpat nembus putaran angin topan daun jati garing harita. Najan leungeun jeung raraina baret-baret leutik ku sabetan daun jati mistis anu seukeut jiga hinis awi. Manehna teu mundur salengka acan, manehna luncat. Ngadeku di handapeun awak Kisura anu keur ngalayang. Dua leungeun lembutna langsung nangkep pageuh pisan dua suku Kisura anu geus kaku jiga tangkal jati Paramitra. Nyiningsih nyuuhkeun raraina kana suku salakina. Cipanona ngagorolok badag, baseuh nembus serat kulit jati dina suku Kisura. Kang Sura dangukeun abdi Kang. Iya abdi ningsih pamanjikan Kang anu salila ieu babarengan mapai kamalatan hirup. Akang parantos janji baheula nalika urang nikah dina luhur samak panggung. Yen urang bakal babarengan dunya akhirat. Moal kasundulan ku sifat sarakahna dunya Kang. Nyiningsih ceurik balilihan sorana dareuda tapi nembus langsung kana jero pusat batin Kisura anu keur perang. Akang upami akang milih panto amarah peuting ieu pikeun balas dendam ka Juragan Wirya. Mangka akang lain saukur maehan batin akang sorangan. Tapi akang oge parantos maehan harapan abdi jeung anak urang Kang. Abdi alos hirup miskin deui, abdi alos dahar saya aya kawas baheula. Asal engkang tetep janten Kang Sura salaki abdi anu murni. Salaki abdi anu sok ngusap sirah barudah kurasa kanyaah. Sing eling Kang Gusti Nu Maha Agung. Mulang Kang, mulang kana batin manusia maneh Kang. Mitra kaum dangu,
Sora angin topan daun jati garing di jero saung anu dadak sakala mimiti reureuh tur mudar. Marengan sora reketna tunggul tangkal jati anu kawas anu nyerah. Sora rebab Sunda robah jadi sedih jeung haru anu kacida jerona. Gusti Nu Maha Agung kakuatan cinta jeung kaikhlasan murni saurang istri teh bener-bener janten mukjizat anu kacida luar biasa di jero saung pusaka sungsang sadana peuting eta pamiarsa. Barang nyining si mapatkeun sora kanyaah napa campur jeung cipanon anu baseuh kana suku Kisura dadak sakala. Puteran angin topan daun jati garing anu tadi keur nyacek bilik awi saung teh langsung lesot. Rag-rag kana lante janten daun jati garing biasa anu teu boga tanaga mistis saeutik acan. Balata kayanana di jero saung harita. Awak Kisura anu tadi ngalayang satombak teh lalaunan turun nincak lante papan saung deui. Cahaya hejo pekat dina dua siki panona anu buncelik teh dadak sakala robah jadi surem. Luntur nepi ka bijil deui warna hideung jeung bodasna panon manusia aslina. Urat-urat hejo dina beuheungna tembong kempis lalaunan. Nahan sesa aliran teluh angin kinaon anu parantos pegat bieu urut kakuatan cinta nyiningsih. Kisura neuteup kahandap nempo pamujaning hatena nyiningsih anu masih kene deku simpuh bari nangkep sukuna kalayan paroman anu parantos kotor ku lebu jeung baret getih leutik. Ningsih Kisura ngaharewos. Sorana parah tur pinuh ku rasa ketir. Sora aslina saurang salaki anu parantos sadar tina impian buruk. Ningsih, apunten kuring. Kuring batin kuring bieu panas pisan. Kuring nempo sibirnya nyiduh kana banget kuring hampir bae kalengitan kamanusiaan kuring ning. Nyening si hudang para mitra manehna langsung nangkep dada Kisura anu masih kene teuas jiga kulit tangkal jati. Kang Sura, akang parantos mulang atur nuhun, Gusti atur nuhun, akang parantos kuat nahan amarahan Kang. Aki Guru Reksa anu nempo momen eta langsung ngarahuh panjang kalayan rasa syukur anu kacida gedena. Anjeunna lalaunan nurunkeun dua leungeunna anu tadi parantos leuleus nahan energi daun. Alhamdulillahirabbil alamin. Aki Guru Reksa ngaharewos bari ngusap kesang dina rarai sepuhna. Sura, maneh parantos lulus dina ujian batin anu kahiji peuting ieu. Kakuatan cinta pamajikan maneh parantos janten jangkar moral anu nahan supa maneh ambeh teu sagemblengna kasedot ku mustika daun jati tanpa urat. Anjeuna gancang nyaketan Kisura ramona anu paranjang mariksa urat hejo dina tikoro Kisura. Tapi Sura, dangukeun kuring. Parobahan dina kulit dada maneh parantos teuas jiga kulit tangkal jati. Ieu tanda yen sesa amarah manah bieu parantos nyisakeun urat teuas anu ampir nutup lebaja jantung maneh. Isukan subuh nyaeta mangsana pajar bijil. Nyaeta mangsana panungtungan pikeun urang ngalakukeun ritual Raja Pamuna. Lamun isukan subuh batin maneh can bener-bener suci sautuhna tina rasa dendam ka Juragan Wirya. Urang ampun moal bisa ngalepaskeun ieu daun tina dampal leungeun maneh. Kang Jalal anu keur nyepeng anak Kisura gancang ngadeuketan. Aki Guru, upami kitu mah urang kada nyiapkeun sesajiwa raja saung ayeuna keneh nya. Pilih kinaon ngintunkeun deui serangan kaduana. Benar Jalal, tapi pusing ieu kinaon moal ngirimkeun serangan teluh angin deui. Aki Guru Reksa ngajawab bari neuteup kaluar jandela saung anu parantos bolong. Kinaon bieu parantos kakeunaan ku kamalikanana energetik. Kakuatan teluh angin manehna parantos balik deui narajang batina sorangan. Akibat pegat ku cimata kaikhlasan nyiningsih. Manehna pasti keur tatu parah di kemahna ayeuna. Para mitra kaum dangu, sementara eta di perkemahan perbatasan luar lembur sungsang sadana kayaan bener-bener robah jadi kesedihan pikeun pihak antagonis. Di jero tenda utama kinaon kerdeku bari leungeun kencana nungkup dadana anu keur nahan kanyerian anu kacida dahsyatna.
Semburan getih hideung kaluar tina bibirna. Panon kencana anu buncelik teh aya nama pinuh. Urat getih beureum, urut kakeunaan ku dorongan balik. Nyaeta kakuatan spiritual batin Ningsih. Obrok saya longan parantos nanteluh angin kuring di jero saung eta. Kinaon ngagerem. Sorana parah tur jero pisan sesaha supejo tina padudanana geus bener-bener leungit kaganti ku bau getih sorangan para mitra. Juragan Wirya anu nempo parobahan kinaon langsung soak manehna undur-unduran nepi ka kursi rotana. Gilaun, nah mane buat utak getih kieu ki. Aduh, akin aja di dukun dekok deui Cenah rencanana orang bakal hasil maehan si Sura penting ieu. Kumaha sih ieu teh? Wirya, cicing semut mana cicing gila. Engker nyeri ieu. Kinaon ngagorowok bari ngusap getih dina bibirna. Si Sura bieu hampir bae modar jadi bangke. Tapi batina parantos ditalungtik deui ku pamajikanana. Rasakannya anjing jeung si Panon si bieu parantos mutuskeun aliran teluk angin kuring secara paksa. Sining si teh eta jangkar moral panggedena pikeun si Sura mah. Kinaon hudang. Najan salira sepuhna masih keneh ngadeg-deg parah manehna nyepeng tak-tak Juragan Wirya kalian sorot mata anu kacidak kejem tur licikna. Mawa sagemblengna Rusiah rencana kadua anu pangbuasna. Wirya dangukeun kuring sacara jero ieu. Seumpama Ningsih masih aya keneh di sisi ini si Sura, batin si Sura bakal salawasna kuat. Tur isukan subuh guru reksa bakal hasil ngalakukeun ritual Raja Pamunah pikeun ngalepaskeun daun eta secara aman. Urang kudu ngarobah taktik secara total jeung brutal ayeuna keneh. Robah kumaha deui ki? Aduh. Ai lieur ieu mah dukun dekok teh loba deui robah-robahna ieu mah. Juragan Wirya paromana mureleng pinuh ku kapanasaran. Kinaon ngaharewos. Bibir hideungna nempel kana cili Juragan Wirya, sorana parau jiga sora hinis awi anu digeserekeun kana batu makam kuno. Isukan subuh nalika guru raksa jeung Sumanta keur ngamimikeun ritual panyucian di jero saung. Maranehna pasti pan bakal fokus sagebleungna tah kana batin si Sura. Tur pasti tak pertahanan pato gerbang luar teh bakal lambat. Gendol jalu bawa sesapa muda pasar anu masih kena buka jimat kekebelan. Ulah nyerang si Sura secara fisik, tapi culik deui tah si Ningsih teh jeung anakna subuh-subuh secara siapa tipu we ieu mah. Bawa si Ningsih ka luar desa, seret ka hareupeun kuring di dieu. Kinaon sorana teuing ku muringkak bulu kalung nembus poek janari. Lamun jangkar hatena nyaeta si Ningsih jeung anakna leungit tina sagigireun si Sura isukan subuh, maka batin si Sura bakal sagemblengna patah. Tah di dinya tah terus hancur. Ritual guru reksa bakal gagal total. Kakuatan daun eta bakal ngahakan sagemblengna sukma si Sura tina jero dadana. Juragan Wirya anu ngadenge strategi licik jeung brutal ti kinaon harita oge langsung nembongkeun sifat sarakahna anu murni tanpa bates. Anjeunna seuri sombong bari ngaguncangkeun dua leungeunna anu pinuh ku batu akik. Waduh, aki naon aki dekok. Rencana aki teh meuni halus pisan. Aduh, cocok eta kinaon. Gendol jalu. Dengekeun eta parentahnya. Isukan subuh ya. Nalika kabul pemitir reureuh. Culik eta culik si Ningsih jeung anakna. Kuring embung apal rek cikal rek cadas. Penting eta pamajikan si Sura kudu geus dibawa ka hareupeun kuring. Keur jadi jaminan kakuatan dunya kitu dah. Si Gendol jeung si Jalu anu keur nyepeng bedog di juru tenda langsung unggek teas kalayan sorot mata anu kejem. Mangga juragan mangga kinaon siapa tipu subuh urang laksanakeun pokona mah beres. Ancaman badag parantos disiapkeun pamiarsa. Siasat kejempikeun nyulik Ningsih jeung anakna subuh-subuh parantos ditalungtik secara rapih ku dua makhluk saraka dunya. Sementara di jero saung pusaka Ki Sura anu keur nangkep pamajikanana henteu terang yen pajar isukan subuh sanes mangsana panyucian anu aman. Tapi bakal janten panto gerbang karusuhan getih anu bakal
ngaleborkeun sagemblengna jangkar hatena. Nanging dedeuh teuing jalana mangsa parantos kedah ngetrokeun palu carita ieu para mitra. Lalakon bagian kalima urang cekapkeun heula dugi kalebah dieu nya. Kukituna mangga antosan wae kalajenganana dina bagian kagenep anu bakal langkung mamprang. Leuwih tegang tur leuwih muringkakeun kana bulu punduh. Cag, wilujeng kantun, sim kuring encing adna nyuhun diapunten tina samudayaning kalepatan oge kakuranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.